Peu burukeun bisa anu bogana peu tuh itu inu badag tuh peu tuh. Heeh burukeun bisa datang mah teh nu bogana. Tidak mana mah geuningan teu bisaeun mana mah geuningan aing mah burukeun bisa datang mah teh nu bogana. Bisa aing oge naik mah ngan keur wegah we ayeuna mah pan aya maneh urang bisi runtuh atuh tangkalna. Burukeun bisa datang mah teh nu bogana. Ya bismillah. Halak-halaknya. Sok. Halak. Tah itu ngaran jamu teh. Aduh jamu aing dalahan selebeu. Turun. Bogana nih. Aduh jamu aing dalahan bebeja heuh sia. Mang Barnet sia. Turun. Sia, turun. Aing dalahan sia. Saya mau ngalih aku ndak pejuh teh malah jamuna. Si Banet ngadahara naon teh teh. Kenonet? Lah jamu Nang mana? nang mau aing ah. Terbalik pok wae sakit boga bungut gede dosa oge. Goblok sok terang ngacak aing teh. Coba ngesan. Nah maaf teh Mang Ruswan karek menang hiji. Terus Selebeu nang ngalilakun teuing keur jejewet di anak kudu bogana. emang kepangihun? Kepangiun pan mainan nu naekna urang Atuh sia moksok tara tanggung jawab hireup teh. itu datang mah ngalilakun pejuhna mah. Kan bae lah. Nah emang Ruslan kumaha melakna ieu jamu terus jamu nih. Jadi obat mana? Obat ya. Obat penyubur jamu. Ngopi atuh net euy. Kebogaan boga kopi. Mangga salwa tuh buka duit. Duit ulang teh ngulikeun di cukur. Anu cukur ka saha? Ka saha we asal nu alus anu matak ganteng banget urang. Atuh da urang ge bisa nyukuran mah. Masuk kurang patut Si eta masuk tara ningali hasilna engke tingali hasilna kumaha masuk ke goreng gae tong dibayar. Di saat lamun banget urang cara si Ariel Ya keun. bisa atuh maneh rek jadi saha oge bisa ku urang dipermah. Tahun bisa gae. Karek Sabaraha? 30.000 we ya. Tuh ulah 30 urang boga duit nangge kur tibang 35 kurangan tuh saeutik. Tibang boga 35. Heeh. Gae lah 35 ge. Heeh, kajeun. Da teh urang nyokot ka mesinna. Heeh. Ada goan kedeung. Sisa naon nu dirasa ku aing ditawaran 30.000 kalah nawar 35 boloho ngatu ai 35 jeung 30 gede mana da gede kene 10.000 No, Naon? masih Barnet teh. Iya karek ini tak nyokot mesin cukur, urang lagi cukur yang ganteng. Naon gitu? Balik jamu orang di pauk keur diengkeun kotina gede di pauk si Barnet. Nok jamu. Heeh, mok jamu jeung si Salebel geus beunang ku urang diringkus itu. Wahonya. Oh, eta mana ngadahar jamu ti saha eta? Urang ge di si Barnet. Da urang mah teu nyaho naon. Wayana da mana ge ngilu ngadahar, bayar we 5.000. Aing atuh da euy boga duit yang tadi nangge ke dicukur ieu teh. Teu hayang nyaho gantian. Atuh ieu Tah kitu atuh. Edan. Aing mah teu meurang kurang duit teh mer dicukur 35 teh nyusa 30.000. Aing teh nyaho naon, krek we sagegel aing 5.000. Mun meuli mah aing meunang 7 kilo mah 5.000 teh Wah, lumayan pan. Aing aya orderan nyukur 35.000. Gaskeun heula. Aing aya si Barnet kulila-lila teuing. Sakitu geus jam
kulit kurang bulu oge meni lila. Anak cicing pokoknya mah kurang gawean heula lumayan. Bro, Gila teuing nih. panyangan heula mesinna poho dineun urang teh di goah teh kahempik-hempik. Urat tuh. Ayo. Tan nagog we di dinya. Maunya tukang cukur teh mau kursi. Atuh udah geus di dinya nagog. Pan ngaran oge pirgo sia mah. Dipipir bari cingogo. Poho bagoy. Tadi ya. Pokoknya mah yang ganteng nya maneh. Ala Ariel nih. Siap lah ala Arya. Arya kepada pen. Ning anu eta ning anu nyanyi tak bisa kau menungguku eta. Mana itu si sinarian atau segala hayang dicukur aing mah biasa oge sok rawiganan dengan juga begu. Cuma satu ilahar. Oh, biasa oge hayang dicukur ieu. Lain wong teh nek ketemuan jeung awewe apa teh ngarep we sawena teh hayang beungeut teh cenah mirip si Ariel. Oh, demi awewe. Oh. Palingan hayang dicukur atuh. Mana mah nyaho ganteng lah juga si Ariel. Ariel anaknya. Ganteng apa nama juga Ariel. Mane. Oi, Mane ka umare. Kunalan. terbalik naon? Kunalan aal itu akun. Waktu mana emang ali lokun mau jamu teh. Ali mau jamu kudu gesit gancang semua Ini jadi. aal ini us. Diringkus ku marusuan lin. Oh. Nah, ning mana eta bisa kabur? Len, asmana naan aya ini. Diringkus datang ke atas. Oh, kumaha cabut tuh nya? Iya wah anak. Oh, tuh ngebot ka aing. Oh, baekeun bae da anu geus bisa kabur ieu maneh. Kurang kurang. Ukuran heula ieu. Iya alamat pelan terus. Oh, minta hampura atuh depan urang kemarin menyelamatkan diri mun masuk. Si Nono yang juga Ariel heula cenah harus digantengkeun. Orang emak akun. Ulah atuh. Ya, aing euy. Kenapa? Beak baterena. Emang kumaha? Banyak kumaha deui atuh da beak baterena. Aya deui eueuh. Eueuh deui sia makana ieu karek sabelah meureun kumaha tuh. Aing mah. Iya, Kau gunting atuh. Pan ku gunting mah bener pan ieu handapna geus ipis kudu ipis deui kudu ku mesin deui. Saha ini bukan mesin atuh da eueuh di dieu mah. Saatan bukan mesin. Teuing eta. Man, Hah? lama orang. Bukan naon mesin lain? Hah? Wah, Lama orang. nu bener. Atuh nginjem urang. Teman amah, mana sawaan. Bayar sewaan, heuh ke kurang dibere 5.000 sewaan mah. Dia baru cokot heula. Si Nunu karunya cukurnya karek sabelah pan. Geus labes na nyokot heula da heula. Emang pana bogaunnya? Tuh, yang bogaeun cenah ngomong-ngomong gitu. Parupa ieu mah dicukur teh. So, urang teh poho atuh geus lila tara dipake itu dicas meureunna jadi bebeak mah bang. Oh, aya na ada gua heula. Tapi sebenarnya mah halus euy, dicukur sabelah sia gaya terbaru eta. Mana coba Tuh nempok? aku ngaca ka dinya. Wah, edan atuh kerek ieu mah kerek mirip Justin Bieber can mirip Ariel mah sok aja aneh. Oh, jadi mana mah lain hayang Justin Bieber nya. Oh, yang mirip Ariel. Gila si selebel teh euy. Kemana nya? Banyak mesin Enggak Kira apa pemaneh bogan mesin? Hah? Di kamar ieu bogaeun. Esok atuh buruno. Bel, maneh masuk tara balik di titah teh. Mesin. Kapan urang teh nyukuran si Nunu karek sabelah? No. Mesin nama mawa mesin. Pira ku urek nyukuran maneh mawa mesin kieu? Wah, edan.